Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu ngalalakonkeun kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun dongengnya hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jawara Titutug bagian kedua bagiannya karya Kang Ari Salse atanapi Cepi Setiawan. Dina episode kahiji tos di ieu nya dimunculkan sosok jawara pilih tanding nyata Ceng Maden Sanggadipa, dimana ieu jawara teh pami bade tanding sok pipilih nya kapan pilih tanding, jadi pami bade tanding teh sok milihan heula nya ibu-ibu menyusui gitu janda-janda muda balita ya udah pipilih jawara pilih tanding. Kumaha saterasna ilalakon Jawara Ditutug deh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube simkuring Ki Demang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kengeng notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Ieu dongeng teh mepende nu hese sare. Ulah hilap di like di komennya sareng di share linkna. Oke nu parantos subscribe simkuring haturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nya nu aya sponsor gitu. Aya gaji ieu mah etang-etang ngamumulewe di zaman kiwarinya seni budaya dongeng Sunda. Tah saumpamina ngaros kahibur ku padaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer tak tiasa kana nomor dana di dieu teh nya. Nah, tong ageng-ageng 2000 we sadongengnya palawargi etang-etang parkir. Ulah di skip oge iklanna nya palawargi sadayana. Rupa-rupa pan palawargi. Adi dinu kieu mah. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jawara Titutug. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung kebat lengkahna Siti Habsah anu akhirna nepi ka padepokan Ragamang heulang anu aya di mumunggang Gunung Gejul, padepokan tempat di mana manehna nyungsi diri jeung diajar seni bela diri ti guruna anu katelah Nyimas Andari. Kasampak harita guruna teh keur ongko-ongkoh we nilepan cangcut jeung kutang hasil aksi anak buahna. Siti Habsah ngadeuheus bari emok hareupeun guruna. Wilujeng wengi Nyai, cek Siti Habsah ajrih. geus datang geuning, kumaha? Nyimas Andari rada kerung pedah muridna datang teu babawaan. Hapunten Nyai, katiwasan ieu teh. Cek Siti Habsah bari tungkul. Katiwasan kumaha? Andari nanya bari jeung beuki kerung. Ceng Maden sareng anak buahna nyieun pitapak abdi kejebak Nyai.
malahan abdi kungsi campu sareng Ceng Maden dugikeun ka beunang ieu dada. Cek Siti Habsah bari muringis. Kurang ajar. Cek Andari bari ngeupeul kutang leuwih pageuh, tapi teu kungsi lila ngoceak reuwas. Kunaon guru? Siti Habsah ngilu reuwas. Haram jadol teh, leungeun kami kacugak panitik. Cek Andari bari ngalungkeun kutang, Siti Habsah keukeuh tungkul bari nahan seuri. Ceng Maden pipilueun, kieu carana kami kudu turun tangan ieu mah. Cek Andari bari niupan leungeunna anu getihan. Eupan ieu teh caritana nya rombongan bangsat kutang beureun sing horeng anu dipaukna teh kutang nini-nini. Ai nini-nini pan sok make panitik. Ampun Nyai, tadi abdi diudag Ceng Maden dugikeun ka Tegalan, tapi untung abdi tiasa kabur. Cek Siti Habsah laporan. Ceng Maden pasti curigaheun, wayahna kumpulkeun sakabeh anggota padepokan. Kieu carana urang kudu leuwih siaga jeung waspada. Kami yakin isuk geto tempat urang baris kadatangan sema anu teu dipiharep. Cek Andari mere parentah. Bari tumarus itu Nyai, nah gening Ceng Maden apaleun ka Nyai. Cek Siti Habsah rada asa-asa. Nyimas Andari ngadeuketan ka Siti Habsah bari pok nyarita leuleuy. Sabenerna baheula kami teh pernah sapaguron jeung Ceng Maden. Ngan pas tingkat 5, kami beda jurusan. Ceng Maden mah kabagian ilmu hayam ngupuk, sedengkeun kami kabagian ilmu raga mangheulang. Memang baheula di antara kami jeung Ceng Maden teh pernah terlibat cinta lokasi alatan minang latihan bareng. Jeung sagulung sagalang bubuhan pan saguru saelmu. Cek Andari katingali siga nu jauh panineungan. Duh, geuning kitu rupina teh. Teras kumaha? Siti Habsah beuki penasaran. Sakuduna mah kami teh jadi pasangan jawara anu moal aya tandingna. Ngan harita teh paguron kaburu diserang ku hiji jawara anyar nu katelahna Abah jempolkan tabaya. Kami jeung Ceng Maden anu harita can cacap ku guru teu bisa ngelehkeun anu nyerang ka paguron. Kitu deui guru kami nu harita eleh ngan lain pedah teu sakti. Tapi asa ku kabeneran basa datang anu nyerang teh Ki Guru keur katarajang jejengkoleun. Ki Guru teh urang Sukabumi ngaranna teh Ustad Lutfi anu katelah Ki Dalang Sukabumi. Jadi Ki Guru teh maksimal ngelawan musuhna. Andari ngalimba inget ku nasib nu jadi guruna nyaeta Ustad Lutfi Ki Dalang Sukabumi. Awatos teuing. Siti Habsah ngilu ngaharu. Paguron diranjah nepikeun ka sakabeh wangunan didurukan. Anu leuwih parahna kami dipaksa kudu kawin. Kabah jempolkan tabaya. Najan mung sarebu embung akhirna kami teh teu bisa nolak. Keur mah eleh kasakten alatan guguru teh can cacap teh ya. Kata mah bah jempolkan tabaya memang linuhung keur ukuran harita mah. Kami akhirna ukur bisa sadra. Cek Andari bari nyangkrung cimata. Kahartos Nyai, dupi bah jempolkan tabaya ayeuna di manten. Cek Siti Habsah penasaran. Teuing kami oge teu nyaho. 5 tahun rumah tangga jeung manehna lain suka jeung bagja. Tapi ukur awet rajet. Cek Andari mimiti keclak cimata. Nah Nyai. Siti Habsah penasaran deui. Abah jempolkan tabaya teh ayeuna mah boga kalainan nyaeta alergi ku cancut jeung kutang. Sakujur awakna teh sok ngadadak geunteul kaligata. Tong borong ngarampa adalah ngan saukur nempo. Antukna kami teh dipaksa teh meunang make cangcut jeung kutang. Bayangkeun we, 5 tahun kami kasiksa,
tara pisan ngarasa kumaha ngeunahna make cangcut jeung kutang. Andari nyarita bari jeung jiga nu kanyerian. Janten maksud Nyai miwarang murid-murid maling cangcut sareng kutang teh. Siti Habsah teu kebat nyarita. Kahiji kami teh balas dendam. Kami hayang sakabeh awewe nu ngarasak. Sakabeh awewe teh bisa ngerasakeun kumaha penderitaan kami salila 5 tahun. Kadua, ti saprak luntana abah jempolkan tabaya. Kami ngarasa atoh kacida. Kami bisa deui make cangcut jeung kutang. Kami hayang boga cangcut jeung kutang saloba-lobana pokona mah. Sok sanajan kumaha we carana. Rek dikoleksi di galeri pribadi. Da moal aya di dunya nu samodel kami mah. Batur mah ngoleksi teh duit kuno atawa parangko. Tah kami mah boga pamadegan sorangan khusus ngoleksi cangcut jeung kutang. Atuh katiluna kami tengan sakadar nguji kasatian tinu jadi murid. Sok sanajan kudu maling. Tapi cek rasa ieu mah lain aksi kriminal anu parna kasebutna. Da ukur teu pira. Cek Andari cumarita. Muhun Nyai kahartos. Cek Siti Habsah unggut-unggutan. Kesakedeung. Andari nguniang asup ka kamar, teu lila balik deui bari mawa peti leutik nu sisi jeung tutupna pinuh ku ukiran. Naon ieu teh Nyai? Siti Habsah nanya deui. Ieu peti eusina barang pusaka. Jaga hiji mangsa mun maneh cacap ku guru, ieu barang pusaka teh bakal kami wariskeun ka anjeun. Cek Andari bari keukeuh nanggeui peti. Hatur nuhun Nyai. Cek Siti Habsah bari nyembah ngahurmat guruna. Bisi hayang nyaho eusina, sok gera buka. Cek Andari bari ngasungkeun peti ka Siti Habsah. Siti Habsah ngarasa atoh. Dumeh manehna dibere kasempetan muka peti nu eusina barang pusaka. Cek pikirna mun teu keris pasti balati atawa peso. Tapi Siti Habsah pamikirna teh nyalahan. Barang pusaka anu dina jero peti teh eusina dibuka nyaeta ukur cangcut we jeung kutang. Ari cangcut warnana kayas direnda-renda. Ping meureun kayas teh nya. Di tengahna aya gambaran daun eceng tanda lope anu ngahaja dijieun ku Andari make kaputan benang. Kitu deui kutang warnana oge sarua kayas ngan hanjakal geus aya tambalan kain sarung jeung kain samping sosoehan. Siti Habsah ukur olohok bengong we. Tah eta barang pusaka teh cangcut jeung kutang panganggesan. Memang lain barang anu mahal eta teh. Tapi kenanganana anu berharga. 5 tahun kami ukur bisa nyimpen bari jeung teu bisa make. Ibarang sajarahna teh panjang, mangrupa kenang-kenangan ti Ceng Maden baheula basa hahadean. Pernah kami duaan ulin ka daya basa meunang cuti ti paguron. Sabenerna kami anu milih, tapi Ceng Maden anu mangmayarkeunana. Ti saprak harita ngaran barang pamere jalma anu dipika cinta ku kami teh dipupusti. Cek Andari bari nutupkeun deui peti. Nuhun Nyai. Abdi ngartos. Hatur nuhun. Nyai kersa ngaguar cariosan anu mangrupikeun hiji Rusia. Cek Siti Habsah bari keukeuh teu leungit ajri. Bubuhan ka maneh kami mah. Sabab maneh murid pinilih anu diharepkeun isuk geto bakal jadi penerus kami. Ayeuna wayahna kumpulkeun barudak. Urang rapat dadakan penting. Sabab urang bakal nyang harupan mangrupa pasualan. Cek Andari bari ngaleos asup deui ka kamar. Mangga Nyai. Cek Siti Habsah bari indit ninggalkeun ruang sawala.
Kijaki Jalibri geus aya 15 tahun leuwih tara deui kalangan di alam pasilatan. Manehna bener-bener ngundurkeun diri, teu hayang deui ngudag jeung ngelehkeun jawara demi jadi nomor hiji. Kijaki Jalibri sakti taya tanding, ngan hanjakal boga kabiasaan anu teu ilahar. Mun tarung teh kudu bari jeung mabok, ngan mabokna teh kudu kulahang, lain ku arak atawa alkohol. Kamana indit Kijaki teh tara leupas tina nyoren lodong awi gombong. Sok sanajan jiga lodong biasa, tapi sabenerna eta lodong teh lodong kabuyutan anu teu teurak ku mangrupa pakarang. Elmu silat Kijaki Jalibri teh kawentar pisan anu disebut kalayang lahang. Nyaeta nengak lahang mabok bari ngalayang. Dugil, cek Kijaki gegeroan. Aya naon Ki? Uing keur sare ya? Si Degil ngomong padu calangap. Sugan ilai, sugan lieur ari ilaing. Hongko sare tapi nembalan, cek Kijaki bari ngulisi. Pugu aki anu lieur mah. Ongko sare tapi gegeroan, cek si Degil malikeun omongan Kijaki Jalibri. Udang atuh sate. Aing ketang nu kudu udang mah, cek Kijaki Jalibri bari kekereuceuman. Ih, dasar lieur aki-aki teh. Si banget ka itu, manis sekalian, cek si Degil toleh campela. Bener oge laing, aing kudu mandi. Gusa minggu ya teu ngambo cai, cek Kijaki Jalibri bari nguniang indit muru pancuran. Si Degil teh murid tunggalna Kijaki Jalibri. Mun ningali tangtungan mah si Degil teu jiga-jiga budak linuwih. Awakna tara di baju, beteung buci treuk, sirah botak buleuneng. Si Degil teh budak pamanggih ti sisi leuweung Purunyus, nyaeta leuweung tempat Kijaki Jalibri ngasingkeun diri. Si Degil dilorok ti orok, diasuh ti bubudak nepikeun ka harita umurna kurang leuwih 12 tahunan. Ngan kitu ucap jeung omongan si Degil teh kasar garihal, bubuhan warahan Kijaki sorangan. Kijaki teu perlu bahasa sopan, nu penting mah nyambung omongan. Prinsipna loba ngomong lemes tapi teu nyambung, mending bahasa garihal tapi nyambung. Sok sanajan kitu si Degil kacidageten ka guruna, unggal isuk gawena naik tangkal kawung ningur bongkot nyadap lahang. Pabeberang di teang bari ngaganti lodong, kusabab loba hasilna sakapeung dijadikeun peueut jeung gula. Pasosore si Degil indit kalembur ngajual gula meunang nyieun manehna jeung guruna. Kijaki kacidanya ahna ka si Degil, lain pedah budakna nurut jeung hampang birit. Tapi Kijaki yakin eta budak jagana bakal jadi jawara anu moal aya tanding teu jauh jiga manehna. Ukur satingkat deui eta si Degil teh bakal mibanda ilmu kalayang lahang sapinuhna. Sabenerna teuing nunggu waktu atawa teuing mun ngarasa ragu, Kijaki teh rada telat ngawaris ilmu puncakna. Masalah mah ilmu kalayang teh memang kacida bahaya. Alatan anu makena kudu dina kayaan leungit kasadaran. Mun dina tipi mah sarua jeung jurus dalankeun master teh geuningan atawa si tinju mabuk. Baheula kaalaman ku Kijaki sorangan pernah tarung anu kaitung panungtungan. Harita manehna ngaluarkeun jurus kalayang lahangna bari mabokna teh kaliwat saking. Musuh dilawan nepikeun ka ngajadi bugang, teu kapalang ari teu sadar mapan sanajan geus teu nyawaan oge. Musuhna dihanca bebeakan nepikeun ka dicacag jeung diwalang-walang.
Ti ditu namah nafsu anu ngampe katambah mabok anu parna, awak musuh anu dibalang-balang nepikeun ka jauh kumalayang. Sawareh mangrupa potongan leungeun muragna diburuan salah sahiji imah warga nepi ka anu boga imah pas harita manggihan teh ngalengger kapiuhan. Teuing mun trauma akhirna anu boga imah teh jadi gelo salila 3 bulan. Leheung mun saurang mah harita aya 5 anu ngalaman nasib sarua. Ki Jaki didakwa ku kalawarga korban trauma ngan alasan mabok anu leungit kasadaran. Akhirna Ki Jaki teh bebas tina tungtutan. Di saprak eta Ki Jaki jadi sadar bahayana ilmu kalayang lahang. Tungtungna Ki Jaki teh ngundurkeun diri eureun di dunia pasilatan. Matak manehna satekah polah nyiptakeun jurus sabanding tapi henteu kudu bari jeung mabok lahang, geusan wariskeun jaga keur muridna. Ari Sidegil najan omongan sompral jeung campelak oge tapi manehna boga bakat, utamana bakat tina widang ilmu kanuragan. Ki Jaki tara kudu loba ngulang ngajarkeun jurusna. Sakali diajarkeun Sidegil teh gampang apalna. Salian ti eta Sidegil oge boga daya tahan anu luar biasa. Pang-pang nama tinu sagala rupa seungseuredan, papanting bangbara oge kala. Komo deui dipacok oray keur manehna mah moal jadi matak. Balik di pancuran, Ki Jaki teh seperti biasa nengak lahang tina lodongna nu keukeuh dikekelek. Cag lodongna ditunda gigireun, teu lila Sidegil teh datang mawa beuleuh manuk ti kukur aya kana tiluna da teh. Gradahar Ki, uing nyaho aki teh pasti lapar. Ceuk Sidegil bari ngasongkeun beung beuleuman. Ayaku apa leuy laing mah? Ceuk Ki Jaki bari gap nyokot hiji. Ya apa lah tuh? Ceuk Sidegil nyerenge. Iraing kumaha? Geus dahar acan. Ki Jaki jalibri nanya bari cacamuilan. Geus uing mah Ki, beak loba malahan. Yeuh, beteung oge nepikeun ka bucit reuki yeuh. Ceuk Sidegil nembong-nembong beteung. Oh, bucit truk teh ku bakat jeung ti kudrat ti laing mah. Ki Jaki ngilu nyerenge. Ki, kamari uing ngajual gula. Di lumur teh rame caritana si Aki. Ceuk Sidegil bari nyokot beuleuh manuk tuluy dihuapkeun. Carita naon kitu? Ki Jaki ongkoh-ongkoh. Masalah nu maling cangcut jeung kucang teh kapanggih laratana Ki. Ceuk Sidegil nyaritana bari ngosom. Oh terus kumaha? Ceuk Ki Jaki. Hiji deui nya Ki. Ceuk Sidegil bari ngasongkeun beuleuh manuk. Nya tuluykeun. Ki Jaki ongkoh-ongkoh. Nya tuh Ki, kuing urang tuluykeun nya. Ceuk Sidegil bari kedawek deui kana beuleuh manuk anu kari hiji. Sok atuh tuluykeun. Ceuk Ki Jaki muncereng. Ih, ari Aki, pani oge keur dituluykeun. Ceuk Sidegil bari samutut. Tu balik sia mah. Bari pletak atuh Ki Jaki teh neke tayuhna mah Ki Jaki kakara sadar beakeun beuleuh manuk. Salah uing naon atuh Ki? Sidegil bingung bari ngusapan tarang. Onggo ilaing teh sobo tapi meakun kasebelan teh. Ki Jaki kukulutus. Apaan cek Aki tuluykeun cenah? Sidegil nemal malik muncereng. Caritana kehed lain daharon. Ceuk Ki Jaki bari nampiling deui.
tapi si degil rikat nakis tekituna Ki Jaki nyusul ku leungeun kenca nu meber ngarah beungeut. Si degil ngakiwar ngalabuhkeun awak bari suka katuhuna ngajejek ngarah ke kemplong Ki Jaki. Ki Jaki teu eleh rikat nakis suku si degil, terus ditewak bari didorongkeun ka buruan. Si degil ngacleng tapi napak dina lemah langsung pasang kuda-kuda. Ki Jaki muru bari ngahembat peureup nyeleber. Si degil anu sayaga, peureup Ki Jaki teh dipapag ngahaja ku sirah anu beleuneng. Bretak anu beleuneng teh. Si degil kadon serinya keukeuh sedeng Ki Jaki ngerepeng, sreg si degil pasang di kuda-kuda terus nyebret narajang ka Ki Jaki. Harita si degil ngarah palangkakanna Ki Jaki. Ki Jaki surti pasuku si degil asup krek saharita Ki Jaki teh ngapitkeun pingping, dicapit suku si degil teh ku pingpingna Ki Jaki. Si degil teu nyangka tapi langsung nyusul tepus ku suku kencana bari ngajleng ngarah sirah Ki Jaki. Ki Jaki ukur nadah ku leungeun katuhu, tajongan si degil teh mental bari jeung ngakurintil gugulingan dina lemah. Ngos juga bah, opan aing teh karek udang sare ieu teh. Cek Ki Jaki bari ngoloyong. Ada. Si degil nahan-nahan jelu. Unaon make jeung hadoh. Ki Jaki malik bari nanya. Deui atuh Ki, awak wing rareged ye saminggu teu latihan, akina sare wae atuh da. Cek si degil, mending ninggur sia teh nyadap heula ka itu. Cing atuh bagian dong padungdung wae pan enggeus gelut ge. Atuh ke sabar atuh. Ki Jaki. Buru atuh teu kuat Mang Yan. Dari kitinya dina dongenge cik Ki Jaki mah teu sabaran. Protes wae ka dalang teh. Mending ninggur nyadap heula ka itu. Lahang dewek bea. Cek Ki Jaki ngoloyong deui. Ya kumaha? Tempo di tukang tuh. Matak tong sare wae atuh. Si degil kokoronyo. Oh sok atuh sakedeung bari hitung-hitung moyan. Cek Ki Jaki bari nyang hareupan poe terus pancuh pasang kuda-kuda. Wing ngiluan menang teu? Si degil nyamperkeun. Dolo ku dieu ku ilaing. Aing rek mere jurus tamahan ieu nya. Cek Ki Jaki bari mimiti pepeta. Si degil harita ukur nempokeun bari ngilu gerak sapaparan nurutan Ki Jaki. Tiap beres sajurus, Ki Jaki teh nitah si degil ngulang gerakan. Seperti biasa si degil babari apal, Ki Jaki ukur seuri bari terus diuk deui di bale. Keukeuh nginum lahang nempokeun si degil metakeun jurus anyarna. Degil, kumaha carita urang lembur teh? Cek Ki Jaki nanya. Oh, eta. Ceng Maden sang adipate cenaki ampir-ampiran teh newakna. Cek si degil bari keukeuh jeung huthead. Ari ampir-ampiran mah teu beunang atuh. Cek Ki Jaki bari regot deui kana lahang. Ngan teu atuh. Bejana diudagan cenah lompat ka Gunung Kejul. Cek si degil bari mungkas jurusna. Ceng Maden sang adipa. Aduh, asa sono euy ka manehna. Cek Ki Jaki ngagereneng sorangan. Ngadenge beja ti si degil, Ki Jaki teh boga pirasat goreng. Sajongjonan ukur ngahuleng jentul bari diuk ngusapan lodong. Wing rek nyokot lalahangnya Ki. Rek milu mah. Cek si degil umajak. Lahang maka jon dewek nu nyokot. Ilaing yo rek dibere tugas. Hadieu sakodong. Cek Ki Jaki. Tugas naon Ki? Cek si degil bari silah hareupeun Ki Jaki. Ku siwel Ki Jaki teh ngaluarkeun keris leutik tina saku bajuna. Sarangka keris dibikeun ka si degil tapi kerisna dibuntel kain terus disakuan deui. Yo degil, aing rek mere amanat.
bikeun ieu sarangka keris ka Ceng Maden sanggadi panya. Tuh kudu loba omong, pasti Ceng Maden ge ngartieun. Ceuk Ki Jaki bari mikeun sarangka keris. Nah, Si Degil bingung. Oh pokona mah bikeun tuh kudu loba tatanya. Hiji deui yeuh, salila Ki Jaki, salila Ceng Maden can nitah balik ka maneh, wayahna maneh kudu ngilu di ditu heula. Ceng Maden jeung dewek teh eueuh bedana, anggap sarua ku ilaing. Ceuk Ki Jaki bari nengak deui lahang. harga tuki ari kitu mah. Ceuk si Degil ungut-ungutan. Oh brag, ka itu guramiang. Ceuk Ki Jaki ngajujurung. Si Degil teu loba mikir, indit kebat lengkah sejaneangan Ceng Maden sang Gadipa. Pamirsa sadayana, waktosna barantos tenyekapan deui cagurang tunda ilalakon Jawara Titutug bagian kaduanya. Insyaallah kin urang lajengkeun kana bagian anu katilu. Dina lakon ieu Jawara Titutug karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Bakal rame ieu tah lalakonna teh nya ngalawan. Jadi dina ieu carita teh Abah Jempol teh jadi antagonis panggagahna gitu lawan kabeh para jawara teh unu sanggup ngalawanan Abah Jempol teh nya. Oke, bakal lahir pasukan para jawara nya, kumpulan Ceng Maden gitu. Terus ieu nya Ki Jaki gitu. Ki Dalang Sukabumi lain Jawara Cangcut, tapi Cangcut Ranger gitu. Bakal lahir pasukan Cangcut Ranger. Kan beda dongeng atuh. Depan Abah Jempol mah anti alergi jadinya. Cangcut jadi pas para Jawara teh mararake nya, ngararake kutang itu. Jangan lawanan Abah Jempol dia. Abah Jempol teh langsung bersin dah harita. Pokoknya mangke lah Bandungannya, pokoknya carita teh tingkah mana karep lah. Ente ngobrol Cangcut dong dia. Ngecapluk pokoknya dongeng teh. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum. Paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigana ajengan usul cocok ya Pak.